rokok jang sorangan, kenyot sorangan, beli mumul beli sorangan. Nur, beli rokok kersalaki urang, rokok Magnum, sabaraha? 28.000 cek. Waduh, mahal pisan gening. Tong sakitu atuh 20.000 we. Ari cek, da ari harga rokok mah standar, teu bisa ditawar. Harga dage ge sakitu, ti dituna oge. Mun bisa mah atuh Nur, hargana tong sakitu. Mahal pisan. Aduh, ieu rokok mahal pisan, sabaraha kiloan beas ieu hargana. Geuning mahal pisan harga rokok teh Nur. Lamun eueuh hayang menang harga anu murah, meulina ulah rokok. Naon atuh? Daun kawung. Meulina ka pasar gerak ka toko bako, eta murah. Heeh, mun daekeun mah atuh paksa cenah daekeun. Meuni reuas atuh Nur, ieu harga rokok nepikeun ka mahal. Eta mah harga 28.000. Batur mah leuwih mahal ti sakitu. Ece mah meuni medit meuli keur salaki ge. Lain kitu atuh Nur, da rokok mah meulina keur manehna sorangan. Ayeuna meuli we tambahan deui ku endog we saparapat. Sabaraha? 8.000. Tuh, mending keneh meuli endog murah 8.000 di daharna ku sararea. Coba rokok ku sorangan. Atuh ece ge bisa sakenyot ku ece, sakenyot ku salaki ece. Ah, embung. Tuh tempo ieu tidak baik buat janin jeung sagalana. Nya atuh bae aing ngarti onaman. Heeh, da salaki urang mah wah kalebar. Hayo we ngarokok, sakitu mahal. Geus we, endog jeung rokok jadi sabarahaeun? Jadi 37 heunceu. Yeuh. Aduh, meuni kabina-bina harga rokok zaman ayeuna nepikeun ka mahal. Mending keneh meuli endog ka dahar ku sararea daripada rokok saukur ku sorangan. Cepitri, Cepitri, iya Nis, kela, urang keur di jero. Abi mau alila cek, ada kieu mantuan masak teh ya. Acara bukber engke. Oh, acara bukbernya. Tapi cenah ece tadi subuh teu saurnya. Sieuna bisi ece leuleus, teu naon lah teu bantuan oge. Abi deuk teh heula nya. Teu naon Nis, urang masih kene kuat. Oke, sakedeung deui nya. Oh, nya geus atuh ku abi ditungguan. Ayo Nis, urang ge deuk ngabantuan keur acara bukber engke. Oh, ece masih puasa teu? Nya puasa atuh. Wah, aya Ceu Haji euy. Ini asa bukti kayak gitu. Ini asa loba kitu masna. Waduh, Ceu Haji, masna meni loba pisan Ceu Haji. Atuh nya Ceu, kana lebaran. Kira-kira Ceu Haji menang teu nginjem? Kayak lamun salaki abi menang THR, ku abi digantian. Nya sok Ceu, rek make nu mana yeuh, milih. Nu mana nya? Nu ieu we yeuh Ceu Haji, ieu. Nya geus yeuh. Tenangnya Ceu Haji. Kayak lamun salaki abi menang THR, ku abi digantian. Nya Ceu. Aya kebenaran. Mumpung aya di imah. Caji! Naon Ceu? Keterlaluan pisan jadi jelema teh, nerakeun urang pisan. Naon ari Cepitri datang amek-amekan. Anu bener we atuh Ceu Haji. Ceu Haji mah mere abi mas-masan. Tempo abi butuh, ku abi dijual ka toko emas. Ku abi dibawa ka toko emas Hegar Mencrang, ka toko emas Naga Calangan, ka toko emas Sinar Mencrang. Ieu teu payu Ceu Haji. Teu payu dijual, emas bobodohan.
Oce wae tekau ningali batur make emas langsung hayang nginjem wae. Atuh kieu cara nama abi jadi era Cah Haji, emas bobodohan dibawa ke toko emas. Abi disangka nu gelo. Gelo urang era Cah Haji. Geus mah maneh nu salah, maneh nu ngomel. Ka dieu kan Cek, Mas Cah Haji. Yo, mas Cah Haji. Sakedeung deui bulan puasa, ceuk puasanya. Beh teh gendut teuing eta awak. Ari Cah Haji kunaon? Kaletikan awak kudu nungguan heula bulan puasa. Ayeuna ge bisa. Tapi resep kan Cek, di bulan puasa mah cenah loba batur mah. Puasa mah lain hartina diet Cah Haji. Tapi diajar nahan rasa. Ngarti teh Cah Haji, naon nu dimaksud nahan rasa eta teh naon? Arti atuh Cek, nahan haus jeung lapar kan? Lain eta wae. Nahan iri hati, dengki, emosi, nafsu. Eta kudu ditahan di saat urang keur puasa. Oh, gitu Cek. Cah Haji, tapi ulah bulan puasa wae nahan rasa teh. Tapi unggal poe ge kudu diajar. Terus mun aya jelema tukang amek-amekan, pas ngarasa gasdeak, duit teu boga, setoran loba, eta kumaha Cek? Rasana, rarasaan mah tong loba ngomong. Oh, gitu. Kanu kitu-kitu wae we Cah Haji mah ngartina teh. Nah hanya Cek, tiap bulan Ramadan urang kudu puasa wae. Nya, ameh teu barang dahar wae Cah Haji. Ameh awet beasna. Nah gitu Cek. Secara ilmiah sistem pencernaan teh istirahat. Secara Cah Haji ayo we barang dahar dek iraha istirahatna. Oh gitu. Dek ngomong naon deui Cah Haji? Cenah mun bulan puasa setan-setan sok dibeungkeut. Lamun saiketna sabarahanya? Lamun kangkung saiketna 2.000, lamun setan sabarahanya Cek? Astagfirullah, lain diiket cigah kangkung ari Cah Haji, tapi di talian ameh teu ngaganggu nu keur puasa. Kumaha carana setan ngaganggu ka urang? Kan teu katempo. Emang teu katempo, tapi setan bisa asup kana pikiran jeung godaan. Oh gitu. Lamun aya babaturan nu ngaganggu ngajak puasa setengah poe, setan atau lain. Jelema eta mah soalna anu ngajak tadi ngomong kan. Setan emang teu bisa ngomong. Setan bisa melotot. Cah Haji mah